Bismillahirrahmanirrahim. Wa manakomu jeung henteu nyiksa itu ashabul ukhdud minhum ti mukminin illa ayyuminu kajaba karana yen iman itu mukminin billahi ka Allah al azizi anu maha perkasa fi mulkihi dina mulkina Allah al-hamidi anu dipuji atawa terpuji, al-mahmudi tegesna anu dipuji. Surat Al-Buruj ayat 8. Ieu teh ngajelaskeun alasan ashabul ukhdud nyiksa. Naon pangna raja jeung ashabul ukhdud nyiksa. Alasanana teh pangna nyiksa teh pedah eta jalma-jalma anu disiksa teh meneruskan keimanan kepada Allah yang maha perkasa lagi yang maha terpuji. Kulantaran eta manusia eta jalma-jalma teh kalah meneruskan iman kepada Allah, jadilah mereka itu disiksa kusaha ku raja jeung ku balad ashabul ukhdud. Aima abu minhum illa imanuhum, tenyiksa itu ashabul ukhdud kajalma-jalma mukminin terkecuali karena eta jalma-jalma teh melanjutkan keimanannya kepada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dieu ngabahasakeunana bil mustaqbal. Apal bil mustaqbal? Bil mustaqbal teh adalah ku zaman yang akan datang. Geura tingali dina ayatna wa manakomu minhum illa ayyuminu billah, yang artinya itu ashabul ukhdud henteu nyiksa ti jalma-jalma mukminin terkecuali atawa kajaba karana keimanan mukminin anu tumerus anu bakal tuh repeh dengukeun. Nah hageuningan Allah Subhanahu wa taala teh ngabahasakeun anak kitu itu ashabul ukhdud henteu nyiksa kasih eta kecuali karena si eta teh beriman kepada Allah di masa yang akan datang. Ngerti tak? Bahasana beriman kepada Allah di masa yang akan datang. Kunaon bahasana kitu? Menya imanna engke aya disiksana ayeuna, ngerti teu? Oh, ngerti. Tah ngabahasakeunana teh Allah teh ku zaman mustaqbal, ku zaman ti kahareupeun. Naon sababna pangna kitu? Pangna kitu teh cenah ogenan li anna ta'dibahum wal inkar ro laisa lil imani alladhi wujida minhum fil madi. Sabab eta jalma-jalma mukminin disiksa ku ashabul ukhdud lain ku pedah eta jalma-jalma mukminin teh beriman kepada Allah di masa yang dulu. Tapi eta jalma-jalma mukminin pangna disiksa ku ashabul ukhdud teh bal lidawamihim alaihi fil mustaqbal. Balikta ku pedah eta jalma-jalma mukminin melanggengkan meneruskan keimanannya kepada Allah.